A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun bahwa jalma sagede kumaha dosana oge misil dosana sagede gunung, saluhur gunung, tetep ku Allah bakal dihampura. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dosana sagede kumaha oge ari tobat mah ku Allah dihampura. Bismillahirrahmanirrahim. Yaji'u bakal datang yaumal qiyamah ing dalam dina kiamah sapa nasun manusia minal muslimina saking wong Islam kabeh bidunubi amsalil jibali kalawan piro-piro dosa piro-piro misil gunung. Yaghfiru bakal ngampura ing ieu junub sapa Allahu Gusti Allah lahum kadue ieu nasun. Rawahu ngariwayatakeun ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Jadi dawan Kangjeng Rasul bakal datang di poe kiamah jalma golongan muslim, jalma beragama Islam kalawan dosana misil gunung, sagede gunung, dosana saluhur gunung. Yaghfiru bakal ngampura Gusti Allah ka eta dosa pikeun eta jalma anu beragama Islam. Mudah-mudahan urang lahir jadi Islam, hirup urang beragama Islam. Mudah-mudahan maot sing nyandak iman jeung Islam. Margi nikmat anu panggede-gedena nyata di mana maot mawa iman jeung Islam. Takan urang kudu daek ngadoa husnul khotimah, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, Allahumma khtim lana bi husnil. Ya Allah, jadikan panungtungan hirup abdi yakni maut abdi kalayan husnul khotimah, maut nyandak iman jeung Islam. Terkadang keur di dunia na tara sodako, terkadang di dunia na tara migawe amal alus ngan saukur salat teh salat we jeung Ramadan teh Ramadan aya tah nya anu neruskeun estafet kebaikana. Anak urang rajin sodako, anak urang ngiriman tangga bangun masjid, ngabangun pondok pesantren, ngabangun jalan, ngabangun perairan yang segenap muslimin sodako hawal setiap tahun terus dirayakeun tah pahala ganjaran teh keur kolot anu geus maot. Aya pannya keur waktu di alam dunia nama tara migawe kaalusan istuningan salat jeung Ramadan, puasa Ramadan, tapi anakna soleh ngiriman ngaji Quran, ngiriman sedekah, ngiriman zikir tasbih sholawat ziarah. Ya Allah, ieu pohara pisan ganjaran pahalana. Kaula mah teu migawe, tuh anak maneh aya migawe amal alus. Alhamdulillah, eta sodaqotun jariyatun bakal ngocor pahala ganjarana terus ka urang. Selagi eta nu harirup migawe kaalusan-kaalusan keur urang nu marawat, insyaallah yakin boga amal tanpa urang migawe keur waktu di dalam dunia, tapi boga anak saroleh, boga dulur soleh, boga babaturan saroleh, alhamdulillah dikaririman. Alhamdulillah. Yang penting syaratna hiji
maot mawa iman jeung Islam. Eta sakitu doa baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Eta baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Akhirul kalam Allah rek maot teh pangnalkinankeun pangburukankeun wasiatna kitu atuh kanu jadi anak teh, wasiatna kitu atuh kanu jadi pamajikan teh, pangnalkinankeun dina waktu sakaratul maut. Allah nah itunya. Atau la ilaha illallah, yakin dosana sagede kumaha oge lamun maotna mawa iman jeung Islam mangka eta aya dina panghampurana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna yaumal kiamati mal iman. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah, hidupkan abdi dalam keadaan beriman, mautkan abdi dalam keadaan beriman, dan dikumpulkan abdi yaumil kiamah jeung jalma-jalma nu beriman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.